Bah, ono mah bingung ya, bah. Bingung kunaon sih ono? Bah, manya parat dibere endok sih. Atuh enggeus ono turutkeun bae. Oh, atuh bah. Geus ono ulah loba tanya, turutkeun bae ka yang dukun. Ya, bisa nyawa tuh cara meretna. Oh, deui bah. Lah, ono sakitu bagian semua teh inget belet. Oh, deui bah. No, iya endok ulah di dahar kusianya, uduk di dahar kusi Sherly. Begitu, Bah. Terus nyawa deui salahna, Bah. Biasa sih ngomong congor tah, No, lamun endok iya dihakan ku batur, pasti ngumpul-ngumpul sia, no. Anu bener bae, Bah. Ya, geus bawa ku sia endok. Oh, Bah. Aing mah kakarak ieu ka dukun. Mantap pelet dibere endog. Mau bogoheun ke bigang malah gering deh ke. Enggak sudah diilikan bae. Siapa diilikan bae? Atuh coba be. Oh, jeung ngerehatnya. Atuh sugan bae. Dai, ngomong-ngomong bener sih ya. Geus bulet gitu, dek melet sih. Atuh im kagok nyeri hate anjing, nyeri hate. Wah, eta mah lain pelet berendai. Eta mah obat bisul. Nya anu kurang vitaminnya, bendog mah. Biasana ge yo, ka dukun mah dibere minyak, beri combong. Berarti eta dukun kumaha beungeut tah kitu mah dai. Eta sia, emang beungeut aingnan. Bulet Atuh, tah dong. sendok. Terus ya emang dik dikawin. Malah, naon aing ngawin. Waing nek dimaenkeun tarik ulur doang mancing, cenah karasaeun da kumanehna. Teh sia, kos lalayangan bae batur tarik ulur. Kudu karunya dai. Kumaneun. Pasti ngomongkeun pelet dia mah. Omong diilikan bae. Ngomong bingung aing ye. Geus dai, bikin kasih rela dai. Nyaho ih. Bingung aing. Mikeunna ye carana kumaha nya? Coba im. Atuh embung aing pan cinu bogoh berenang kumaha sih? Suruh bohong. Embung aing. Semong. Mau aing ah. Astaga, babaturan. Sia nu bogoh. Nyaho dai perjuangkeun ku sia. Atuh kayak kanyahoan meureun nu aing mikeun mah. Geus lah ku aing dibikeun. Tapi kumaha ye lamun si Nurela bener-bener beunang ku aing bogohan ka aing. Sia areli kasih teu duaan ye. Aduh, bingung aing mah nya. Kumaha mong? Nyaho nya. Tuh kan sia ge dong bogoheun. Geus lain nama mong ikhlasin bae omong. Ayo geus aing mah ikhlas lah. Geus sakitu mah lah. Geus lah ku aing dibikeun. Kumaha aing be carana mah lah. Tar rebul jeung eta sia. Kumaha aing be lah. Tuang geus berkat itu. Aneh. Woi, sakunaon? Mong. Sabenerna mah aing teh ikhlas temun si Elan beunang ku si Dadai. Woi. Emang Asia kumaha gitu? Aing sebenarnya gitu ikhlas im. Teh sia. Jadi support ku mun geus lah. Anu lewat aing si Dadai. Sampeurkeun. Kurang paling dogna sia hiji aing hiji. Ayo bae sing mah. Geus ayo. Yuk. Lah, pelet geus boga ieu Nurela. Balik. Yang ieu. Mbakna. Baki luntur ya. Aya bae rit. Ini lagi dia lah. Luntur ke sia lagi. Aduh. Ini jadok nah. Ini kira.
lain tinggal hiji. Kemana anu maling meureun? Mending anu maling mah kumaha anu jangan bayawak. Bayawak bogohan kain dikit guna-guna. Aduh, aing mah repot ieu mah yo. Udah bayawak ieu urusan ya. Bayawak ieu. Aing. Mah geus pindah. Alek, Suganta bener mana minggu arek ulin ka nu Serli. Orang bohong. Bisa, eta mah si Serli. Ih, oh ya. Bisa kerangan di dia. Kerangan, Be. Serli, saya cicing bae. Aing geus ka dieu ge nya di sanya. Nyawa Serli. Kunaon si Serli? Pan si anu malam mingguan nya si Alek. Lah, Alek. Kunaon kitu Serli si Alek? Heeh, Serli, kunaon gitu si Alek? Geus lah ulah ngomong-ngomong si Alek. Oh, udah datang ya si Alek malam minggu kemari. Oh, makanya Serli, saya bakal karek kenal geus langsung atuh bae. Geus ari eueuh si Alek mah balik deui be jeung si Ono. Empung aing lah. Pokoknya di sana mending jeung si Ono ya, si Ono mah setia. Jeung si Ono teh ka ditu balik deui. Serli. Ih, si Serli kunanya digerokeun nyuruntul bae. Para saya kitunya jeung budak. Eta masih boim jeung Abah Demong. Siga nu bunga eta jelema dua. Kunanya? Lu semua gagal deh ieu mah. Anu bener boy? Heeh. Bang, kita bisa tidur lah. Mana? Ayo ta. Ayo nya. Boim, Abah Demong. Naon sasarian bae? Ih, teu jarelah ditanya kalau malah labur. Abah Demong kunaon sih sasarian kitu pas terbararunga? Ih, teu jelas.